Oh, di teteangan kurang teh. Tadi gede dia. Tadi gede dia. Karena on. Keur ngopi we. Terus di mana tuh mana? Ah, udah gede gue tadi ke imah Oh, dapat tadi orang di dia can kemana-mana nyampe keluarga. Udah gede gitu kelihatan. Nah, tuh dengan orang. Oh, lain waktu buka perlu itu. Perlu nah. Lain sugan atau orang beri minjem duit lah. Sama paribasa minjem duit di mana tuh orang itu boga duit. Duit yang naon kana? Oh, nyata pemajikan yang jalan-jalan ke Bali. Yang jalan-jalan ke Bali. Udah aing teh boga duit atunya tuh nya tuh ngopi oge urang teh boga udud-udud aca. Boro-boro minjem ke duit ka maneh jang ulin ka Bali. Kasahatinya atuh tulungan lah sakedeung mah. Ini mah kieu we, maneh boga jaminan teh atuh. Aya duit mah urang duit panas ngan. Kudu boga jaminan jadi supaya urang teh yakin bahwa maneh teh bakal mayar gitu. Soalnya pan nginjem duit teh jadi sok lila maneh mah teh mayarna teh. Ayo jaminanana. Naon atuh kan bae duduk euy jaminanana. Duduk euy peninggalan nenek moyang maneh teh. Heeh. Betul naon? Duduk euy. Betul naon lah aya mah peninggalan nenek mana tetap duduk kui pusaka. Paling gak duduk kui hunggul dan teu boga naon atuh. Oke atuh urang nyokot heula duit mah. Nyokot heula. Lah aing kajeun lah demi pamajikan mah unyam-inyam oge. Nu penting mah pamajikan bisa ulin ka Bali. Si Sarnunu cek kurang mah atuh teh boga duit mah sagala kudu diayoonkeun teuing pamajikan hayang jalan-jalan ka Bali belaan utang ngahinyeum. Aing tuh duit mah aya urang teh ngan itu maksudna teh duit panas ieu mah. Loba duitna. Nya teh duit panas cek urang geda. Urang pan geus teu boga kulkas anu mah jenis teu boga duit tiis teh. Ku urang keun bae kemana dibere inyem. Nah ieu mah pan heuh ku sabab duit panas. Maneh kudu ieu heula aya syarat ieu mah. Naon syaratna tah? Syaratna kieu pokona mah maneh engke tuturkeun ya urang. Maneh kudu sumpah nasabah heula. Ayo di mah. Sumpah nasabah? Udah mana naon sumpah nasabah pokona mah. Jadi maneh teh akan berjanji akan melunasi hutang ini tepat waktu. Pan engke urang tempo engke butuh engke maneh jolek dari tina janji engke urang riweuh ngomokan. Pan ieu duitna duit panas. Kumaha? Oh lah kajeun lah. Sabaraha kana mana butuhna? Ada 10 juta mah tuh. Aya tuh 10 juta. Heeh. Rek mahinya jang ulin ka Bali 10 juta. 15 atuh lah. Aya mah tuh abi jongjon. 1 juta. 2 juta. 3 juta. 4 5 14 15 lapas 15 juta nya. Sok ayeuna mah ieu heula sumpah nasabah heula kudu daek wayahna. Heeh sok. Turutan urang pokoknya. Sumpah nasabah. Sumpah nasabah. Saya berjanji. Saya berjanji akan melunasi hutang ini tepat waktu. Kalau telat dari waktu yang ditentukan kanyut saya burut. Nya heuh kitu waktu teu naon pan beureun eta beh maneh teu sulaya tina janji. Atuh urang burut teuing atuh berarti maneh boga niat mah dibayar da mun lihat boga dibayar mah sieun pan moal burut aya dibayar telat waktu aya tepat waktu mah. Oh lah kajeun lah. Nu penting mah pemajikan eta bisa ulin ke Bali bukan mah sumpah nasabah. Bukan ulah liliwat ti sabulan wayahna. Sabulan? Sabulan. Leuwih ti sabulan kanyut burut maneh. Nuhun atuh ya. Sami-sami. Kade ulah telat mah. Sini mau tanya jaminan mana cenah? Nuno. Naon? Jaminan mana teh?
Oh, kalau orang cokot lah daguan. Oh, heuh cokot heula. Oh, daguan we. Ibu-ibu teh. Teh di acungna tuh teh. Cangcut aya di dieu. Bisi pilih mana bade ninggalan? Ayo duduk kuina. Ayo duduk kuina moyang ieu. Nah, itu panjang kieu ya kali. Pan ieu meureun panangkal hujan jeung panangkal panasna teh. Siap. Tuh pokoknya diterima heula ku urang tampi ieu ketitipan ku urang. Salila eta maneh can bisa malikeun duit. Wayahna ieu pusaka ieu ku urang mau ka dibikeun. Kajeun demi pemajikan hayang ulin ka Bali lah. Urang mah keun bae barang gawe pepanasan oge. Atuh kudu berkorban ya rumah. Gitu atuh nya. Kaparengan euy aya si Iyat euy tukang kredit. Pemajikan pan pas teu boga bajuna. Ieu mah kudu milihan heula ieu keur ka Bali ieu baju ieu. Atuh Kak. Daripada ninggalan Nyeta sugan aya ieu butuh baju keur ka Bali, pemajikan urang naik ka Bali nyeta. Udah ka Bali na. Isukan ini teh mah. Eta mah kurang cocok. Aya weuh ka Bali. Eta mah kurang cocok eta mah. Entah. Yang ka Bali mah tuh aya kemang-kemangan. Nah, cocok eta jeung ka Bali mah. Bener teh keur ka Bali. Iya titik. Tah. Di Bali mah aya titik-titik nuk enaon ieu teh. Mas kieu tah. Cepat apa cocok ya. Gaya eta jeung ka Bali mah. Ieu sabaraha tuh? Mira, eta mah keur tibang 300.000. 300. Mun. Ieu mah ngecewakeun ka Bali mah ieu dianggo ka Bali tuh tingali eces aya ieun kemangan. Ngamerenam kieu urang teh da ieu teh duit teh aya ari duit mah 15 juta ngan keur ongkos na hungkul. Kumaha lamun nganyuk heula bajuna? Buah edan nganyuk heula. Sugan gana dibayar. Ieu ge meunang nginjem. Nganyuk heula atuh 3 poe mah. Ade ulang teu dibayar ieu. Moal ke dibayar. Bae ge lah kitu mah. Nya. Oke, ku abi dicatetkeun meureun dina bukunya. Ari ieu baju keur ka Bali mah bener. Cocok ieu ka Bali mah asli. Anu nu atuh nya. Anjing. Uangna we badag. San aing teh dibayar ka nganyuk deh goblok teh mah teh. Aduh aing kana ngararisan tadi nama teh. Teh mah dianyuk ngararisan. Waedan teh mah teh. Lah, waduh lah. Minjem duit oke jadi gede hutang ya. Nganyuk baju minjem duit 15 juta. Keun bae yang penting si Bebek bisa berangkat ke Bali untuk jalan-jalan. Hahaha. Pan aing teh ngararisan teh dibayar. Simore anyuk aduh aing ripuh hirup mesti nanggung baedan. Guna Acok.